Ngereunkeun di mana we? Cing sakali-kali mah eureun teu Cicaheum. Lain dewek sangeunahna eta heureuy di mana wae eta. Teu merenah kudu bisa adaptasi hirup teh. Adaptasi kumaha? Silih ajenan. Geuning cangang ngerokok mah tara naik kereta api. Aduh, kalau bulan bisa ngomong, pasti cari-carikan ku bulan. Tong digugu teuing perintah bapak dewek teh. Supaya dewek diganggu, supaya dewek diheureuyan dumeh eta lagu pamenta bapak dewek. Dari bapak dewek mah manusia eksperimen. Manusia percobaan. Eta teh kolot. Urdu wajib digugu kolot mah. Kolot kuno. Jelema can angeus. Eta teh bapak dewek teh hirupna teh produk gagal. Yang kita harus singkirkan dari muka bumi ini. Merugikan halayak ramai. Lamun dina kahakanan mah bapak dewek teh kadaluarsa. Pangna awak nepi ka kitu teh mangrupa teh tadina geringan tuluy ngakana obat eta teh overdosis. Bapak dewek jantung na oge geus digenti ku jantung cau. Kakolot sieun kawalan. Da lain turunan Sang Hyang, lain turunan naon-naon bapak dewek mah turunan manuk pinguin. Coba. Aduh, dikarisi teh gitu. Batur mah anu di silikon teh irung hayang bangir ieu mah bujur. Geus teu mangrupa. Coba geus kamana karepe teh ari ngomongna teh. Hayang we kudunungan dewek disebut Kakang Semar Bandar Nangka. Badranaya. Lurah Semar kuda Australia. Lain kuda pawana, kuda Australia. Oh. Aduh, ampun Gusti nu agung. Iya, kenapa sih tindakan-tindakan bapak saya jadi begitu? Jadi begini. Oh, bagaikan orang yang anarkis. Coba kakolot, komo ka batur sih. Dina lebah dia bapak dewek mah geus dah tempur digugu lah bisi jadi mitos. Naon mitos teh? Tong dikultuskeun, mitos bahaya. Lepas dina akidah mah jeung aya kuburan Semar nanti. Oh, udah benar aya. Oh. Kubatur sok dijarugjug geuningan. Kubatur sok dijarugjug ning kuburanna kuburan Semar malah cenah ku cinta-cintana der nyieun geuning tina wesi kuning gambar Semar seukeut geuning abuskeun kana loket pajarkeun teh paragi dagang. Padahal paragi dagang mah modal jeung jujur. Duit jauh pikiran teh dari Semar dibebaskan kena loket bari ipis. Oh, tuluy ditulisan aksara Arab nih dikolaborasikeun. Tuluy jiga komo dibungkus ku lawan bodas. Nya heueuh maka minyak sengit ke Jerman nu awam maka beuki ka wah. Sidik carita wayang mati India Mahabharata Ramayana der kuburanana aya di Jawa Tengah kuburan Bima kuburan Anomana mana jauh
Pengukuran Pandawa. Soal Gunung Arjuna mendengaran murid mah. Gunung Wayang. Komo dalang-dalang ini ngajarugjo Gunung Wayang tararapa itu teh hayang payung. Hayang payung macing alus wayangna. Malah aya tekenan Asep Sunanar padahal aing macing buntung teuing cokor mun ngajak itu. Eta teh bener akang sok aya nyarita kitu. Nah, aya ku kabina-bina teuing euy. Dimitos-mitoskeun beuki Jararawu. Nu mata kurunyung Islam teh di dieu tah. Penyempurna supaya ulah kalunta-lunta teuing hirup teh. Bener. Ulah ngawur pamadegan. Da lain menang jelema ari Islam lain. Menang jelema so teh ngaranna da ti dituna mah tina Jorojoy. Jorojoy. Heeh, tina Sumrah, Pasrah. Sok nu matak ulah wa kamaranaot geuning cenah geuning ceuk pangeran itaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutuna illa wa antum muslimun. Ulah wa kamaranaot saingat can cicing dina kaislaman. Dina kaislaman. Aya keteranganana. Ai ngaran-ngaran jelema teh Sumrah Pasrah mah ulah wa kamaot teh Sumrah mah. Da kaituna ge bakal linglung ku bumi moal ditampi ku jagat moal ditarima komo lamun kudu kawasa. Jadi we mara kahyangan. Cicing dina alam kapanasaran. Nu matak bebas jadi gentayangan dikepung ku pemburu hantu. Diasupkeun kana peles. Belego ge hantu namun urang mah ngencar der diabuskeun kana botol dae. Asa ku kabina-bina teuing atuh deui. Asa beuki Jararawu akang. Hantu teh gableng pamadegan teh. Asa beuki Jararawu. Kabina-bina nya euy. Pugu anu jadi juri teh eta pan kasieun teh geuning sieun teh memeh init ge urang teh geus sieun. Pugu dina diri sorangan cikolot teh mah geuning baheula hayang nyaho sia rupa juri, hayang ai juri teh cenah gedena teh sagede muning. Rupana teh jiga hurang. Gedena sagede kuring rupana jiga urang. Soreng dina diri urang. Kumatak sileing teh kerepek ngeunteung. Ngajari ka juri. Tapa Asep Taruna da asana mah begang ngan balik ti Mekah jadi montok sabab naon gede hate da di dieu bareto goreng patut eueuh batur aji ka Mekah meureunna loba urang negro ditu teh aya leuwih pan gede hate manehna balik ka dieu jadi montok jadi senang heeh nya Numatak Semar mah wah Semar ngaranna ge. Naon ulah kitu teuing ah. Oh. Ulah kitu teuing ka kolot teh ah si doraka. Numatak aing hayang geura kiamat teh hirup. Nah ngarep-ngarep kiamat hirup teh. Hayang geura parinah ka akhirat sararea hayang nyaksian bapa aing keur engkak-engkakan dina sieun neraka. Doraka ti anak. Wah. Allah. Ai bapak dorakati anak mamun anak dorakati kolot loba ngomong teh geus kemana kan naon bapak dorakati anak mun anak dorakati kolot loba aya aya anu kolot dorakati anak Allah di mana-mana oge dina keterangan ge eueuh aya oge aya ge anak nu dorakati kolot. Anak eta ge loba. Ngan ieu mah aya kolot di antarana dorakati anak. Lamun aya buktikeun, ulah jadi ribut. Mana bapak dorakati anak? Loba jelema nu dibawa ka kantor polisi nepi ka dibui alatan micieun orok. Geuning eta sia dorakati anak aya. Woyo jempe. Woyo jempe eleh sia wah meureun pangna dipicieun ke meureun anak jada naon pangna dipicieun ke ku indungna anak jada nyalahkeun ka anak si belegu nya heueuh pangna dipicieun ke lain anak jadah teh indungna haram jadah
pangna dipicieun oge meureunnan kitu teh hasil hubungan gelap. Maksudna Hulu mauludin yuladu ala fitrah, sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih. Ulah nyarahkeun budak, bila budak masih boga dosa. Ieu anak jadah indungna haram jadah. maksud anak jadah teh kuring mah anak leuweuh bapaan teh. Naon? Anak leuweuh bapaan. Anak leuweuh bapaan? Oh. Sia teu mikir ngomong teh. Manya nah eta awewe reuneuh teh teh gasa-gasa kana pager. Kuyung eueuh bapaan aya meureungan teh tanggung jawab hungkul nu matak kolotna haram jadah. Bener atuh. Teu ngarumasakeun dosa. Bade si ayah. Heuh, nu matak cing salaladar teh nepi ka perbadinya tah hirup teh. Bener tapi kan Nu matak lamun semar hayang bagja hirupna hayang selamat dunya akhirat. Anu jadi anak teh bumule. Pikanya kumbah dampa suku anak teh. Lamun ayeuna dipikir dibulak-balik, dipapai, dirasa-rasa. Si horeng ari kolot teh tunggu rahayu tangka darajat. Ai kaprego jika anu heueuh. Sabab Gusti moal dikahampura ka eta jelema lamun eta jelema teh dihampura heula ku indungna jeung ku bapana ya Bapak. Ari kaprego jika anu heueuh ngomongna. Leres. Tuh Bapak ge leres ceuk Bapak. Sedangkan lamun urang dorakati indung ti bapa lamun dilemur kai ranu lamun dileuweung kai dangder dipake pangaret bingkang dipake pamikul benggung dipake suluh teruhai matak baluang anu niuk lir hirup cara gamparan awak ditejak beung dicekek paling untung mangi kotornya panya leres tuh eces tah Jika anu benar dek teh kitu kumaha sabab indung disiksa ti keur nyiram keneh ku anak tuluy nepi ka gede 8 bulan dek nangkarak sare eungap nya ngigir nyeri nangkuban teu bisa pisan burusu teh ngajuru nepi ka guyang getih indung disebutna ge ngajuru juruna maot dendam ka anak teu kalah nyapanya leres tuh ai kaprego bener ngomongna teh teh. Nu matak wajib urang ngahormat kana jadi kolot. Nyapa-nyapanya. Leres. Tuh. Biasa dipameunangkeun. Da tadi malah kitu ngomong. Kanu jadi bapa teh lamun panggih balik digawe ti mana wae gabruk nu jadi bapa. Sujud ka indung heula tuluy ka bapa. Ceka tuurna cing tarik di mana waktu urang minta dihampura ka bapa. Naon sababna kudu nyekel tuur sabab gede jasana teh tuur teh. Dina waktu nyieun urang teh waduh lamun eueuh tuur gepeng indung urang teh. Goblok. Geus wah bener. Jadi we kalau teh punung da eta ngomongna ka mana-mana. Aduh Gusti nu Maha Agung. Da sia teh ngabejaan sugan teh eueuh. Bila aku teh kaciri sakitu ngajeng. Alah mun ngageblek aing jeung poek bapak aing. Jadi we ngareos. Sugan teh bieu bodas teh sugan teh bieu mah idangan. Oh. Oh idangan anu di jerona bolu pan bodas. Idangan pada bingung dibere biar gitu. Jadi we ngareos punung. Era makanya aya ko awi bos Borma nya. Oh bos Borma. Aduh ampun Kang Gunawan teh. Panama rekor. Pak Haji Dinar saurna bade ka Australia. Sumuh. Alah wilujeng Pak Haji Dinar. Akang oge ke tahun payun Juni teh meureun ka Perancis sebulan di ditu. Wah beres kok. Aya nu menta deui ti luar negeri juga jag-jag. Enggak tahu meureun akang mah. Duta Indonesia. Cing ai pingkeun lamun dewek ngorgocoblak kitu teh kodean aya kitu. Aina. Aya tadi pengker aya. Sugan kuring mah. Kodean. Sugan kuring. Ieu mumuni kawas nu hayang puas ka aing teh. Lamun aing disiksa ku bapa teh sia teh nararumbeng teu sirikna.
kodean gitu ngarti-ngarti. Pira aku tekan ciri lagi kireun. Heeh, nu maca ulah kitu pingkeun mah ieu mah ngaku dulur ka dewek. Punya etika sih teh. Engke mah mun aya teh ulah lel atuh. Atawa lamun aya bapa di tukangeun dewek teh heung ngelea jeung teh. Kodean. Jika babaturan urang ge si aya. Jika babaturan urang ngelelan muning ini. Ampun. Alah. Sugane kok awih mekelan ka dewek Nya. Bakalan roti bakar. Alah nuhun Naon? Doana we teh sarerea. Doa Dodi eta mah. Alah, ampun cing euy. Kang, Ieu teh Bapak Haji Ali Dinar jeung euy duh. Bali dina. Kagungan mantu aduh. Pararaasna. Tereh kagungan putu meureunnya ge teh. Sumon putu. Tinu ditikahkeun ayeuna. Nya tina cai eta Pak Haji Dinar kreatif tina cai ngamurnikeun cai. Aduh, menang biasa euy. Oh, menang jasa. Menang ondangan ka Australia. Australia. Nya profesor teh kitu-kitu oge. Hah? Ai daek mikir mah kitu. Kitu daek mikir mah ieu teh di dunya teh bohade boh goreng ge pikiraneun grepek. Ceuk saha reungit teu mangpaat. Cenah masuk demam berdarah nya di lain pihak mah. Nya tapi sabaraha ratus urang jelema nu boga bati tina obat nyamuk. Hah? Baygon obat nyamuk tuluy naon deui? Autan jeung sajabana. Pek ku pangeran teh eueuh sia bereungit sadunya eueuh hiji-hiji acan. Da Allah mah kawasa bangkrut sia ta pabrik obat nyamuk teh. Loba deui penganggur. Nya eueuh nu teu mangpaat lamun ku urang dipikir mah. Tapi bener mah. Si orang segala rupa ge mangpaat kudu daek. Ai daek mikir mah tuh Thomas Alva Edison tina nyileung-leuman hayam mikir manehna nyieun listrik. Oh, listrik kan Sadunya ayeuna menikmati hasil karya Thomas Alva Edison. Oh, bener Kang. Si sadar pikir bahwa dinya. Gitu. Tak ayeuna ngarencana deui Thomas Alva Edison teh keur nyieun rebab. Rebab teh pa dikesetkeun ku jelema. Alah. Aduh. Kitu teh euy. Orang daek mikir mah. Daek mikir segala rupa oge heuh. Ulah cicingeun, ai datang kreativitas teh tina kejenuhan bisa. Hah? Tina jenuh, tina kesel bisa. Tina kesel, tina jenuh. Hayang neangan wanda deui nu anyar, empek ai seni mah bebas berkembang. Masina kolot-kolot baheula ngan untung geus pararae. Aing kreativitas baheula teh nepi ka ditembak dina surat kabar dina itu dina ieu. Luar tina tetekon ditentang. Murukana meureun rek oyag aing. Heeh. Kalah aing nu ngabelenyang negdreug ning keliling dunya. Keliling dunya, keliling Eropa. Nya. Eta teh hasil kreativitas teh. Hasil mikir. Hasil studi perbandingan tidak segala rupana. Lumayan pan aing tina hasil mikir wayang eta teh nepi ka beuli rak piring. Oh. Rak piring mah teu kudu keliling Eropa ka kitu. Tak kitu euy. Heeh, bener Kang. Nya. Ieu Pak Haji Dinar tina cai mikiran cai supaya jadi murid supaya alus. Karunya ka masyarakat. Apaan? Kayeuna mawa mangpaatna mah. Hikmah nama moal keresahan matak mayar wayang teh gede. Gede. Teu ngahiras. Alah, malahan cenah enjing-enjing mah dek namahan keur ongkosna kitu. Kitu. Ka dewek Pak Haji Ali. Bener teh.
lain hayang kapuji tetep Haji Ali gitu rek mere ongkos deui teh nya ka urang nya kana seni nya ke seniman nuhun Pak Haji nya ke seniman Haji Ali Syiri gitu ampun aing alhamdulillah ya euy bakak urang teh pan aduh kubas bisa napa tepung lawung pamprok jonghok nge pecing ieu sararea ngariung mungkulung mayunan panggung bongkok karonyok mayunan balandongan heuh nya ai dewek salah abus di kalah jalan Bulah Wetan itu di Bandung belenjeng teh ngadong ka itu nah cida ieu teh jadi ka Ciwastra jadi muih he aing duh aya janur pernah teruskeun ka jadi oh nyata gitu di lemur sorangan kayak kadang-kadang linglung ayo nama geus pinu ku perumahan cara di Arab aing makan jalan dina syai teh sopa marwah teh gini ya bolak-balik teh eta mah katilu balikan jo leket teh teh leuleus ngadak-ngadak tuur nyeri keunung nyeri aduh jo brek teh mah diuk lieur ongko ngan inget cenah cekolot teh lamun mangih kejadian kitu teh kudu salat teh 2 rakaat salat tobat jauh ka cai tayamum salat teh aing teh keur sujud buledag teh katajong kudu lalumpang muni muih atuh da semplek dicak semplak ieu aing naon dosa aing inget teh aing teh sok ngalarikeun doma teh sok ieu baong ditajong wae aduh inget eta si orang teh balik teh ka urang turunan mulian doma teh ka doma eta mah euy naon Kang Seri aya deui da keur dahar bereng teh teh laleur mun pinu di Arab inget aing di kadang doma teh sok ngalaleur ku lem salatan di 2 rakaat aing geus salat kalah beuki loba laleur lain 2 rakaat di laleur cing teh ieu mah aduh ampun nya riwayat aing mah historis alah ampun kalah beuki napu tak kitu euy bener Kang cenah dek oge hayang hiburan euy ya hayang hiburan bos sok atuh da hiburan hirup mah kudu kitu atuh bebas hiburan mah doakeun atuh panayagan sararea cing bisa ka markah amin bisa umroh nya atuh bisa umroh seuing teh bisa umroh teh ka Jakarta kitu nya gitu suka deh ka hareup Pandukun Islam anu kalima teh mun kawasa di jalana mun boga alah ampun euy lah ai geus kolot kieu mah loba ai kahayang gede geura ai awak eueuh tenaga tenaga leuleus alah lamun teu nginuman aladina kapsul lapur jerek nong dia geuning aladina ginseng dari Royal Jelly sia grepek pecakan aduh isuk pere adek meuli teu hariwang di deketan ku awewe teh menggairahkan kepada istri dicampur gerak kotak bumi pasak bumi dan bangunan alah ampun aladina kapsul paingan bareng gegeh wae hirup mah kudu turut kana sunah rasul geuning ceuk darso teh mah ceuk darso mapa jalan satapak kitu ngajog-jog ka hiji lamun teu karasa capena sababaya nu ditean hujan angin dodar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancu teu paduli kajeun tuguy
nu penting mah nepi ka tempatan nu dijuju dek ngalomo ka nu ngora suga nu kolot teu nyusul suga nu kolot teu baeud suga teh moal baeud alah ampun tah mapai jalan satapak tapak saha tapak Rasulullah kitu naon aya tapak Rasulullah teh DP handap asor sopan santun ramah tamah sumerah pasrah ngeureuyeuh nikreuh dina agama istiqomah tawadhu DP handap asor tapak Rasul teh nya ulah gede bohong benar gitu jujur kudu nyunah we nyunah Rasul nyontok pan nyontok diayak salamet alah ampun hiburan ya sokan itu gerak badan we itu kayaknya aing ngaputing kamari mah seuri bari aki-akian nah yang seri kenaon ya Kang yang serikeun aki-aki adan di masjid ai napas geus beak meureun nah eueuh deui cing atuh mun urang budak ngora nya euy urang budak ngora ge ieu mah aki-aki dititah adan gara titah jadi DKM meuni maksakeun maneh eueuh khawatir Allahu Akbar Allahu Akbar Allah napas meureun euy napas beak tungtungna we la ilaha illallah capek begitu ngageuingkeun subuh geuning eleng dulur muslimin Mustafa salah gitu cek manehna keneh pohoan musliman ada geus kolot karena ge atuh aduh urang berjamaah dina salat subuh itu kewajiban urang keur di dunya padahal atuh mun urang mah diajar nyeni saeutik mah make seni nya Kang eling dulur muslimin muslimat ayo salat berjamaah dina waktu subuh estu kewajiban urang keur di dunya pikeun pibakaleun engke di Majalaya ya heran aduh ampun wala wargi gitu gerak gugah ulah kajong-jona gerak gugah eta mah tos gugah mah bade kulem deui mah salat kacai geus kolot palimeuran eta wala wargi sadayana gerak gugah ayeuna waktos parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maling deui wae meureunan barang areret kana jam dingding geus eueuh deui aya nu mau diteteangan pek teh ku incuna di pauk tadi dibere rokok manehna ge sabungkus ya jakabah kuring geus usaha komo bulan puasa kumaha bulan puasa wala wargi aya geus salat asar meureun tunuh tah aki-aki teh kuseuk ke sare teu karasa teh aya nyari-nyari geus poek padahal poek teh hujaneun
angkep yo cetrek teh kana migder teh adan Allahu akbar meureun katempo karek 4:30 da ieu mah keur latihan atuh puguhe nu paruasa teh malah locor aduh didinya da aki-aki teh mah ke masjid teh didinya trauma alah komo geuningan eta bulan puasa meureunnya da di imam meureun aya sangu teh pangirim da teh boga pamajikan teh aki-aki teh kolak pangirim tetangga harana teh di dahar teh ngadaguan adan bari lalajo TV gini ngalajo Asep Show ngadaguan sejak ngadaguan adan ai keur ngadaguan kitu jo kerlek ke deui sare karunya da malu muskolot teh ai eling-eling adan keur tungtungna na TV teh la ilaha illallah korejat Allahumma lakasumtu barang rekop kana kejo dina TV teh aya aksara deui selamat menunaikan salat subuh hor aing teh buka henteu saur henteu kusaha kepae makan ku lapar tragis teh mah endingna teh euy aduh ampun aing makan ku lapar alah ampun aing oh gitu Kang si Aki boga tip cepot loh non teh daun sampurasun euy saja syuk bapak itu dulu rombongan ti Astina dulu tuh rek nahaon Kang rek naon da urang kaler ka dieu alah naon ja ningali Pak aya tuma wah tamu gitu nya tamu ulah dibalikeun tamu ti mana Jastina deh Jastina Gusti astagfirullahaladzim waduh lo mau ninggalin amuing ulah kaget oi ulah kaget iya winang no amuing ngaturkeun semakaturan rawuh geuning teh menak ti Astina ya hang nuhun nuhun semakaturan rawuh cageus seuling Bagong asa kasar di Sunda Bagong pada di Jawa mendewek teh Bagong aduh cageus seuling Bagong alhamdulillah gitu ayeuna teh sehat anu teh cegih cedit naon ari aing baru kana dewek ibu cedit meureun pugu cegih semahaturan rawuh sepuh nuhun jangan euy saya aja hibar sih wilujeng sumping doloy wilujeng sumping bot ti abdi ge doloy ngomong
Teuing aya ku di Solenang kene ta enongna. Oh cicing tenang. Sareng sah loba man. Batos cenah kasepuh di Angger Prabu Siyudana Raja Astina. Nuhun. Kumaha kaayaan di Astina dina waktos ayeuna? Mujeuh pot. Syukur euy. Keur kumaha parena di Lebak? Nah, tinggal langkung kadinya. Hanya tante. Keur kumaha pare? Nuju cara ricing di sawah. Cing balik sia ngomong teh. Maksud aing teh kumaha pare teh geus reuneuh. Duh, kada teu terang pare awewe na mah. Apaan pare mah digambarkeun ada dewe Sri. Hah? Sri, apa sia Sri? Apa anu sok diangge kana gorengan? Teri teh mah. Teri mah di mana urang geuning boga pamajikan urang teh boga anak teh eta teh hukumna anak teri. Anak tere jauh tere mah di mana urang numpak kendaraan ulah lempang eta teh tere nepi. Tere beleguk teh mah. Tere mah samara mah sereh. Goblok si Ceponya tong dilawan anak kemarin lagi sarwana eta kemana karep wae ngomongna teh si goblok eta ku sarwana atuh kabina-bina teuing sia teh ngomong teh kemana karep wae kuas lain jeung menak ai menak mah puguh sok hiber nu hiber mah manuk lain menak hari manuk mah di mana urang geuning di jalan Papanggihan. Aduh, euy ieu manuk duit. Menak sama sia teh. Ini jauh teuing ngomong teh. Manya tina manuk kana menak. Ai menak mah di mana urang mange barang di menak urang kana tak-tak. Di punak beleguk teh mah tuh. Nah, atuh sia teh kabina-bina teh jang tong dilawanannya. Punak mah hanapun sirah, punuk sama. Aya punuk mah dicarekan batur geuning urang teh ini. Punung teh beleguk. Punung mah aya laguna geuning. Nya. Walungan ti kota Bandung. Cikapunung teh mah. Nah, sia teh punung. Iya punung. Punung teh eta teh gini. Naon? Nya pan sok dipake tiung ku awewe. Tudung. Dengekeun ku sia. Ai tudung mah di mana urang geuning ku batur teh cilaka dewek diteungeulan euy. Nah mah keur diteungeulan ditudung maling, dituding teh mah beleguk. Ai tuding mah geuning sok dioperasi, suwing teh mah. Ai suwing mah geuning sabangsa jeung entok, soang. Ai soang mah di mana budak ning mangi kareuwas sok gegebangan wae eta teh soak teh mah tuh. Ai soak mah baju di mana diberewekeun eta soak teh mah. Eta ku dilayanan wae atuh sia teh. Garelo anak si Semar mah. Nah, sia teh. Gelo sia nya. Ai gelo mah di mana urang aya barang di nyerotanna di gelo, digali tah goblok. Tuh, kabeh we gelo ieu mah. Ku sarwana atuh. Ai gali mah geuning sok dipake dina ramo. Aduh, cincin teh mah cuy. Ali beleguk. Ai Ali mah geuning buru-buru atuh ulah ali-ali teuing lila. Nah, sia teh. Jauh-jauh ali. Ah, nyata atuh.
Lila mah paman aing ngantos maot. Lili tamato. Ai Lili mah geuning sok dipais. Lele mah. Beri jalan rauh atuh. Ai lele mah atuh di mana orang digebuk ku batur teu wani ngelawan. Lele leweh. Ai leweh mah dengekeun. Naon? Apaan ku sarana ge pika hayang geuning paleleweh, paleleuwih Bapak. Jauh paleleuwih. Ai leuwih masa bangsa jeung tereup. Kaleuwih atuh teh mah. Sarwana ieu sarwana gelo kabeh. Nah. Ai keleuwih mah liang belut geuning aduh mani keleuwih. Mulisit teh mana sia teh. Ari jauh atuh. Ai mulisit mah kapa geuning maju ti hadap. Waduh meni mulisit melesat ya. Melesat nu kitu mah. Melesat mah lagu naon melesat gapung luhur jauh di awang-awang. Geus jang gandeng. Manuk dadali eta. Maksudna mah meureun si cepot teh meureun si Tarida naon manuk dadali mah. Dadali bapak teh si dadan. Dali atuh teh mah. Nah, sia teh. Anjak kata terima isuk uyuh sore uyuh mun wangi sering kaimpi Daya Samya Prapta Samya Prapta ulah kaget cuman ulah kaget lu meniru wasda aya naon ieu teh sepuh asa kagunturan madu kaurugan menyan putih ya abdi aya naon ieu teh nun kieu ieu mah saperkara hayang panggih datang ka dieu euy sumuhun kadua perkara nati eta menang utusan anu jadi ratu ngembanti malah anu jadi raja bisi maneh teu apa wayana kajadian di sawarga Maniloka teh di Astina geunyeuleuh
masyarakat negara Astina Tengah Maruda yakin kaancam ku Batara Kala komo jalma-jalma anu daek karoropsi ayeuna teh sarieun sabab kitu numutkeun beja tilu beunang dipercaya cenah Batara Kala terek rakanan jelema jararahat nya hasil tatanya di paranormal bakal negara Waluya bakal salalamat syariah tapi Raja Astina kudunya kahiji pusaka ari eta pusaka teh nyaeta endong eta anu disolelangkeun ku maneh wayahna eta endong dek ditukeran rupa-rupa harta kekayaan 7 paturunan moabea enong iya enong iya sih eta nah boga sabariji sih yang gitu ada mung ieu hiji-hiji nah eta jauhnya ti negara Astina ka dieu sabaraha dinten 7 bulan saminggu euy marukana teh didatanyakan ngagadeung dina pudunan ngadudut di datar pon kitu deui kahujanan katiisan kepanasan sumuhun jauh dijujuk kang di tiang teh eta enong nu dipake ku maneh rek dipenta dek ditukeran ku harta kekayaan waya doang eta teh naon eusina teh ieu mah teu aya eusina kosong bolongpong nu eta naon atuh make nu kitu eta sini aya sok aya nu masihan artos teh sup pamana aksesoris masihan wajib pantatangga teh teh aing ngalangkung teh anu masihan wajib rangina bus iya aya nu masihan beas 3 kintal bus kana endong nah abus gitu ada abus wae kana endong semar mah iya tah dek dibeli eta teh ya jualnya bah jangan hal buru-buru Pak abdi hayang HP ya. Rek SMS-an Pak cukup halona telepon kan gitu ya nah ada HP maloba dinyata si patat geuning ngagarantung barodas tape sama euy tape ieu mah HP hari HP mah di mana urang belang pare geuning eueusian di jalan HP teh hapa tah mah oh hapa ai hapa mah geuningan sok ieu sok ngalalauk di balong apo tah mah haji apo jadi kana hapa atuh si teh aponya haji apo aya apo mah pergi jeupah apu tah mah aya apu mah lain minantu bah umri apud tah mah hari apud mah di mana digebug urang teu bisa ngalawan apud ampun ai ampun melauk leutik impun coba eueuh deui meureunkeun antap ai impun masuk dipake ieu gini eupan pergi ka mujair lukut teh mah mun jauh tina impun kana lukut jauh atuh tina impun ya ampun euy alah ramai euy tuh mangga cenah make jeung kedah ditukeran sagala nu ha dibikeun ih demi katengtreman nagara mah bujeng hingga ka endong jisim abdi bangga ikhlas soleh ini si Semar teu sangka si Semar teu sangka maneh teh soleh mah yang teh cedit gini eta
Nasa teh nepikeun pajar si Semar Pedit teh. Nyeta duka teuing atuh. Geuning soleh ka bina-bina heuh syukur Mar. Syukur euy. Kira-kirana hayang sabaraha diberi duit? Teu kedah. Nah, jauh di jugjug anggang di teang hawa tos teuing prayogi ieu enong make jeung kedah amuing bisi pajarkeun sim kuring komersil. Jang karunya deudeuh teuing jang. Nah geuning ngaleos mah ditukurkeun. Anda dah mau hiji-hiji nak lah. Ada di aksaraan MU. Bade dibuka punya ada izin. Lain nama ke izin. Bisi ngoceak dari paku gitu. Dipaku. Hor. Tina naon bahana sih Semar. Tina kai Albasiah. Nah teh. Alah ampun. Bilih ieu mah Bilih jantan sudon mangga. Eta di aksaraan. Ye enong jisim abdi mangga kasangakeun. Eta mah bade digentosan nuhun. Aya naon maneh pot? Ieu teh tika pungkur kur lanceuk teh ngalamun wae hayang mio. Hayang mio teu pira. Hor. Padahal loba teh cicing lacang mio mah di ditu. Uluh nuhun atuh bulan. Dek nu jabrik, dek nu naon bulu tilu. Mio naon mio? Mio geuning eong ya gitu lin. Ya ada ucing mah. Ayo ucing mah di mana urang ujug ajak geuning hayu urang ucing ah. Ulin. Heuh beureun. Jadi ya teribikeun mah. Sumuhun mangga. Sok atuh anger Citra Yuda. Bawa ka jauh. Bagja nu taya papadana. Penastik kersayang tumampara. Ieu inggih. Ieu enong Semar Badranaya barang pada dicandak ku Citra Yuda. Ngadak-ngadak ngablesat ka Wangawang. Loh. Geuleuyan ya. Dulu itu Joko koleang itu. nah amuing nah hayang entong naha setek koplok sakila terido mah kurang ajar kamana karep bisa ngomong teh dek ngaheureyan ka aing Reka guna-guna. dek ngadu ilmu ka aing Tejo loba Kurawa teh sia kurajar. 100 Kurawa teh apal hiji-hijina. ana da teu apa Kurawa ge moal kadang-kadang teu nyatu nah kudu beak waktu sapenting jemput ngataan Kurawa lamun kitu carana eueuh kajaba lintang ti siasa kulawarga kudu dipodaran. Hah? Itu ujangna ieu kajadian eta ku bapa diheureuyan nyao. Ah meureun teu ridoeun eta mah. Nya. Teu ridoeun teh sahana? Mun eta enongna nu gablegna sia teu ridoeun mah. Sok dek dibalikeun deui mah. Itu ujang cilaka dieu. Dipae aswata macana ka dieu Hai keluar Semar keluar aya tuman Oh, kolot eta didengkek nepi ka hare-hare. pantas eta hiji anak bapak digusur dibuntang bantingan ukur merong Jauh ka jaana teh. di mana belana kanu jadi bapak Mana letakna ka jaana teh? ai nyarita kawas nu heueuh rek bela dek kanu jadi kolot ai buktina geuning ngan barang pentana we tiba heula Oh, panasan. Mandalenge teh. mikir lain heuleu ai sia ngajedong bae
sejerik. Woi, modal sih. Halo. Woi. Silaka adalah itu lancek aing dialungkeun. Tulungan Nah, ya kejadian jadi kieu ya. jadi ngalah. Tolong. Tuna lampah eta. Ye Astra Cinga dipun balang landawalan. leres. Kacarios di satengahing marga ya jalma lumampah kasep ngarempereng koneng. Dah. Kandang tur pertengtang. Wong tumarete Sampurasun. Susut kanan. Susut. Kansa-kansa. Bulan aya pikir saeunaon Aden. Ieu kampung mata pika petaheun kansa. Ih, atuh kan Curcor sai nu harerang. Sumoho Cing saripit itu tampele diudag ku anak bogo. anak pokok leres bulan. Engkang-engkang jiga anu suka bunga. Leres. Asa benten di kampung anu sanes teman. Kembang-kembang warna-warni itu pasawahan dina galangna tumpang sari surawung telong leunca jeung kacang panjang kanca. Ramai ku babangan. Hartina ieu kampung teh reumeuy ku teureuyun. Ramai. Reumeuy ku beweungeun ramai ku alaeun. Leres. Ieu meureun anu disebut lemur asri teh kanca. Sumohon katenan bulan.
jalma dipuntenan teu nepi ka somea sopan santun ramah tamah anu nyebutkeun ligi heula aden dares cai heula ai ku kitu teh mah da moal rugi manusia lamun geus kitu carana iya tuh kan nu aya mah bakal kaangkat harkat darajat pakampungan aja kan sumuhun saya sesekan ningwal sakaya gilang gumilang cahayana hayun sasmita cahaya hayun sasmita Saweji sinatria anu ganang pertentang ningali kaendahan ieu patempatan ngandika kansa ulang aya naon cep eces jentre pertela ngemang bolet dah kumaha ulan nu katinggal ieu teh tawis manusia anu daek nyukurkeun kana naon rupaha nikmat pangeran kansa kanten urang dia mah kitu ulah ngajen ka lingkunganana atuh lingkunganana oge mawa bersih mawa sehat yakin mun nyukurkeun nikmat bakal tambah deui teh ieu kan atuh kanten si horeng urang dieu mah lain ngan ukur loba saur tanpa bukur tapi dina kanyataan dina gawe dina amal dina karya anu nyata kan sumuhun ulan urang dieu urang tumaritis masadaya sabab manusia anu hidup di alam dunia tersepeun ngan ukur kajalma anu loba janji saur tanpa bukur loba saur tanpa bukur loba carita tanpa nyata da geuning anu nepi mah amal kan leres ulan tutuwuhan jaradi kadu picung ku panangka samangka gedang jeung waluh cermek jeung malaka teh araya keneh sukun hiris lenca terong sereh cermek jeung malaka aya keneh teu sangka kansa itu bonteng oge anu geus keur binih aya anu disebut berwek kansa paselang jeung bagjanya kansa paselang jeung jeruk purut kulan kaula teh hayang apa ka ieu pakampungan anu cenah ieu pakampungan teh bisa di kampung-kampung anu liar aya ciri nu mandiri nyaeta hiji kampung masyarakatna anu bisa ngamumule kana budayana kan hartina manusia di lebah dieu teh yakin manusia anu geus nyaho ka dirina Allah kandenan urang dieu natrat jeung eces jentre katerangan manusia di mana geus nyaho ka dirina bakal nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna kan sumuhun ulang leres bodoh dina harti teu umaku atuh dalam mun diudangkeun kana kanyataan mana anu rek diakuku urang nya kan daya deh diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan kan sumuhun ulang kitu barang saweg nuju ngalamun ningali kaendahan ieu tempat
Astra jinga dawala rag-rag di payunan ieu senatria. Aduh, Sugan teh kalapa. Gusti Sugan teh kalapa. Ai teh teh jalmi geuning. Geuning ieu teh jelema kan sa. Deudeuh teuing. Si oreng teh bapak-bapak. Rag-rag ti luhur. Pes-pesan keneh kan sananakeun hirup keneh jelema. Ngan meureun teh eling. Teh eling bungku pakinten Raden. Muga-muga anjeun kalayan kodrat tirodat anjeunna, izin anjeunna, ridho anjeunna, rahmat anjeunna, ilmu anjeunna, pitulung anjeunna marangan sampean duaan. Muga-muga anjeun ulah tatu naon-naon, waras tu makaning jati-jati tu makaning waras waluya. Cager. Eta polisi kita